Siap, siap, siap. Hei anak muda. Naon Mama Rabing? Jangan panggil aku mak, aku masih gadis. Stop mak, stop. Nya apa orang ge? Mata gadis tahun 70-an. Ayo naon Mama Rabing? Iya anak muda, aya nu butuhan tangga cengek kayak jual sabaraha satangkalna. Oh, satangkal mah murah, 100.000 mak. Lah, ulah 100 ribuan, 50 ribuan, rek aya nu meuli ayana. Duh, aing 50 teuing mah euy. Tapi da akan bae ieu teh loba tangkal cengek mah. Bae mah sok 50.000 setangkal. Kok nya tuh? Teh kajak nu meulina ka dieu nya. Gue sakedeung. Nya sok Mama Rabing sing hasilnya. Ya, sok udah dipilih. Satangkalna 200 ribu tadi. Logo ta, ieu logo ieu. Sok we milih brand mana, Cep? Lah lada itu mak. Ih, lada cengek acung, ieu mah ya. Dulu eta si Mama Rabing. Aing nawar ka urang 50, aing nawarkeun ka batur 200.000. Mak, dia cengek namis tuh mak. Pirang aku aya cengek amis. Boleh atuh mak. Mau beda tuh. Ya mak, geus dibeli ku abi hiji ya. Ya 200.000. Nuhun atuh. Kumaha atuh nya ada kuloda. Oh, oke abi nyandak roda heulanya. Sok atuh. Apun deui batian. Rezeki anak soleh 150 lumayan. Mak, bagi dua tuh eta jeung urang mak. Sesuai perjanjian, bisnis adalah bisnis. Temen keluar jalur, tadi dah 50, bayar aina 50. Ah, banyak tuh, orang 50 emas 150 mah. Ya, dengekeun. Ulah sok sirik kana rezeki batur. Milik mana 50, milik rezeki saya 150 ribu. Anjir, misalkan pisan Mama Rabing. Jangan begitu anak muda. Terima kasih atas kerjasamanya. Bye. Mama Rabing, mana 50 duit ah? Pokoknya anak muda ya duit nah. Kaki itu atuh, ayo nu leos ya, pulang aja. Bye. Ini asabi jeung anak incuna. Alah, bawa geuning seungit. Aduh, hareunah kacida si itu. Aduh, sambil makan toh. Ini sedap. Kakain telepon dia. Nih, baju botai. Ini. Naon anak muda, jangan panggil ini. Aku masih gadis. Anjir, gadis, banyak gadis botai yang ngaliwat coba urang rek dahar. Mane? Geuning mogok ka kolot. Dicake mah sia. Anak muda, naon maksudna? Ngomong bau. Aduh, kelama, iya lepaskeun heula ieu. Tangannya bau Huguk mak teh kapajirit biji jeung anak incuna. Anjir, jeung anak incuna paingan bau atuh ngaliwat coba urang rek dahar ka cida. Aduh, aing mah aya we atuh. Enggak mana gua golok wae. Bisi urang wirang. Oh, balik ah. Aya we eta si emak kapacirit jeung anak incuna cenah. Aduh, ini. Anak muda. Naon ini Rabing? Jangan panggil ini Rabing. Aku masih gadis, kahen. Nya masih gadis. Aya naon ini? Anak muda, cek aturan ayeuna teu meunang main layangan sisi jalan. Jih, nah aku naon gitu? Ya, pada ayeuna mah loba nu locot ti hangkopeana kahen. Nu locot ti hangkopeana, ai ti hangkopeana teh nu kumaha mak? Ya, nu kieu sirit. Ya, nu kieu ngaranna ti hangkopeana teh ya tah. Anjing, nu kieu teh ngaranna ti hangkopeana mak. Lu heuh atuh mah, urang sieun moal layangan dia mah. Sieun locot ti hangkopeana. Ti heula mak, bye. Anak muda rek ka mana? Tanek balik mak, ek nu nalang layangan yo. Enggak sudah di dia, da di tong aya raja lang layangan. Raja lang layangan mak. Luh, aing sieun euy. Geus atuh mak, ku abi ditunda di dieu. Ti heula mak. Daek we di bobodo aya raja ge hanteu. Daek we di bobodo dasar boloho. Enak lang layangan gratis. Iki apungkeun. Anjir, ai si tante euy. Wah, gedangna euy rek panen. Ai ku aing jailan. Itu nya si tante. Wah, aing babet geura. Ini bokai. Awas ya. Naon deui eta aya deui nu nenggor atuh nya ti mana atuh? Da jelema. Anjing. Sirieun bolo si tante. Eta mah jiga anu ngaheureuyan. Saha di sinya? Kiwari nu ngaheureuyan. Ni teu kau tingali batur bahagia nya.
Kita sikur naon anak muda di dinya ku tengor-tengor. Ku aing disamperkeun. Anak muda, kenapa tengor-tengor? Emak, ya biasa abi nuju ninggalin Arya mah. Jangan panggil aku emak, aku masih gadis. Stop, Mak, stop. Cicing dia. Tuh, ai si tante mah. Kali jayan kurang cicing gandeng kali ya. Ah, sia kehed. Dibejakan ke si tante di dinya nu nengoran anak. Iya, tuh mah cicing mah ya. Ulah dibejakeun ka si tante cicing urang jadi wirang oke. Ih, Gampang jeung urang mah moal wirang. Nu penting mah asa ieu. ih, mak gampang ya cicing ya. Aya uang tutup mulut mah. Ya. Naon 100 mah ah, teu main. Atuh, teu main atuh. Ya, 100 dia. Ngan gandeng ulah dibejakeun ka si tante tuh. Ya. Tak kitu atuh kehed. Pan jadi kabel make up mah. Lanjutkan. Ini eta geus biasa teh aing teh ngoloan we jeung ngoloan. Hah, aing. Anjing. Tantuna eueuh deui. Ah, da kakak ngajak ngobrol ini rabing.